Tong poho, tong hilap, tonton terus Obras TV channel. Obras TV, harap pisan. Kaduhung pengkur, boga motor butut, kaduhung diinjem, mogok begitu. Bebel, pantesan mau bensin ya teh. Kunaon di motor mogok? Mang Roy bak bensin. Oh, mogok bak bensin di. Coba di gas atuh kada maju. Motor odong-odong dibawa atuh maneh. Bebel, ya mau bak bensin. Aing mah ya dia atuh memang lo kayak Di mana? Di pasar Inang meuli hayam. 40.000 mahal. Sakumaha 40.000 teh? Sakilo Inah bari jeung leutik. Oh, atuh leuheung keneh 40.000 sakilo mah jaba dagingan. Kamari mah abi beli buluna hungkul 25.000. Mahal 25.000 buluna hungkul. Nya, kamoceng si Ebe. Sareudang-reudang teuing poe ieu. Aduh. Anas teu moe kasur tadi euy. Assalamualaikum. Salam. Orang Kalimantan. Tadi ya. Anjis ya. Kira di Kalimantan mana? Wah, cager. Kemari, Wah, maros di ditu. Alhamdulillah sehat. Ya, asup. Oh, yen cai lah, jeung kopi lah, kopi naon? Tong kopi lah. Hah? Cibodas we, urang geus ngopi tadi di imah. Bener. Bae lah. Beb sayang. Beb. Ya. Ka dieu buru. Gini aja kamu. Daman? Sae. Iya. Tah, ieu teh sobat ayah keur leutik. Oh, gitu. Heeh. Kenapa cai geuleuh? Kenapa nggak cai? Wios atuh meni ngarepot. Hani, darling. Ya. Sakalian sareng eta pieuna nya. Pan asistik teh eta. Ya. Kacanakan ieu. Aduh, nuhun nih kuat kasih ketanggu wae. Nuhun gelis ah. Ya. Aduh saya aya sistik Bandung teh anu baheula. Ini sih. Pasang mana? Nah, sok atuh. Duh, tuh cai we nya bari cai. Aduh, hatur nuhun, nuhun. Cai unggul mang euy. Kemarin nuhun juga. Aduh, si Maile hatur nuhun. Si Ayah mah. Atuh Sudah. katun heula nya abdi ka Mangga, dapur deui ah. mangga, hatur Atur nuhun. masak nasi Jejeron, beresnya. Oh, oh. Nah, si Maile. Oh, Mang, sambil Mang. Heeh. Mang, eta pamajikan teh. Heeh. Baji. Emang geus berapa tahun kawin jeung pamajikan? Ya, umur 55 tahunan. Emang kumaha kitu, Mang? Heeh, kawin geus 55 tahun. Tapi anyes, mesra wae di dieu mah ka pamajikan, jiga pengantin anyar anyes. Maksudnya kumaha? Heeh. Urang tuh disidik-sidik, diperhatikan tadi panggilan ka pamajikan teh. Bebeb, my darling, Yayang, gelis. Cik atuh mang lah. Bejaan rahasiana kumaha? Rahasiana? Heeh. Iya. Naon, Mang? Tapi oman, gimana sih ya?
Serius ieu mah kade. Tong beja-beja. Moal. Paturan nyangun. Siap. Ieu mah sabenerna Mamang. Aing teh sabenerna mah poat deui kan pamajikan aing sesa. Bos, angkasan sekedapnya. Ya. Bade ngagala cai. Ini lah anjing jadi kucing. Kacai heula. Si Bunda ke mananya? Neng, tinggal istri Abi teh. Saha eta? Eta istri Abi dan di dia. Buka atuh. Ari Neng nuju naon di dia? Tujuh ngantor Sancaroge. Neng, aya Neng di damel di mana? Ya ada mah di mana? Abi mah Neng kuli bangunan. Ah bohong. Coba ke pandangan Abi tuh kasar. Ih, nya. Aya Neng mani geulis, Neng damel di mana? Abi mah tempat karaoke malam ah. Ah, manya geulis-geulis tempat karaoke malam. Ah, bohong ah. Di situ percantan mah coba pen neng. Au, Alin. Neng, Abi teh saresna di dieu teh nuju ngatosan istri Abi. Upami ngobrol sambil geulis, pasti istri Abi dongkap. Oh gitu. Tuh, nya dongkap. Ya. Balataki. Pemajikan yang datang. Ah, nyimpanannya. Itu. Mang Odang, tadi lasa gedeng. Enak gua. Iya euy si Dewi ngajak apel euy. Ajak apa ya? Miliar teuing kali ini teh atuh. Mang Odang lain kali ini da soalna euy. Kamar urang geus di pantai gitu kieu awakan meni arera ngapel oge. Pakai jeung era kulit aing gitu hidung. Ah, pede aja lagi. Lain kitu dong. Kulit urang mah leuwih hideung ti maneh dong. Tah, karang ulang ge leuwih hideung ti kulit maneh, tapi katingalina manis. Daripada bodas awak-awak, tapi hapur. Balak. Duh, aing mah
motor teh purutut teu beuli. Sugan we 2 bulan deh maka beuli Ninja lah. Baju teu beuli euy. Kenaon maneh Benur, oprek-oprek motor butut. Jual di kilo atuh. Tungguan 2 bulan ganti ku aing ku Ninja tah. Santai bro, santai. Tong nyolot gitu atuh, santai. Oh siap Roy. Aya naon Roy nasara ruas kieu Roy? Lain Benur. Urang terek nanyakeun ka maneh. Rek nanya naon Roy? Lain Benur, aya di masjid aya jurik eueuh nya euy. Nya eueuh atuh di masjid pira ku aya jurig Roy. Oh. Paingan aing tara ngali maneh di masjid. Jurik maneh. Naon Roy nya ka aing jurig? Bebas ya. Emang kumaha kitu, Mang? Salut Mang, aing Mang 55 tahun tapi Anis juga anu pengantin baru. Pengantin anyar rek gitu. Wah, enggak. Jadi capek gitu. Siapa? San, Kumaha kitu, Mang? Anis kawin geus 55 tahun tapi Anis juga nancing. Coba anyar. Pengantin anyar. Action. Emang kumaha kitu, Mang? Umur Anis tak udah langsung lah. Emang kumaha kitu, Mang? Kawin geus 55 tahun tapi mesra wae aing salut. Eta gitu. Lain dah. Action. Kumaha kitu, Mang? Kawin 55 tahun tapi juga Anis juga pengantin anyar. Kok langsung lah. Enggak. Action. Emang kumaha kitu, Cuk? Tadi coba. Aku ya udah dia. Oh, udah ya. Emang gitu kumaha? Ya. Emang kumaha kitu, Cuk? Kawin 55 tahun. Action. Emang kumaha kitu, Cuk? Kawin geus 55 geus naon? Parah. Tidak. Ya. Emang kumaha kitu? Ya. Wah, iya. Obras TV.